Assalamualaikum, Sampurasun, Rampes. Kumaha daramang? Mugi sadayana sehat, sareng sumanget. Amin. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda. Satelah can diajar, urang maca basmalah sasarangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi bahasa Sunda dinten ayeuna ngeunaan atau nabi mengenai engang atau dalam bahasa Indonesianya suku kata. Hidup bakal diajar nulis kata jadi engang. Hidup akan belajar menulis kata menjadi suku kata. Sateacana sebelumna hidup terang teu naon ari engang teh? Atanapi apakah itu suku kata? Engang nyaeta kecap anu diucapkeun dina sakali ngaluarkeun napas tina baham, atau disebut juga bagian dari kata. Indonesianya suku kata yaitu kata yang diucapkan pada satu kali mengeluarkan napas dari mulut. Contohnya di sini ibu punya kata abdi. Bagaimana caranya? Coba kita sebutkan abdi. Kita tulis abdi. Nah, kata ini jumlahnya ada 2 engang. Gaduh 2 engang. Abdi. Contoh nu sanes nyaeta bapak. Yuk, coba bapak. Ba strip pa. 2 engang. Nah, itu 2 engang. Contoh nu sanesna sakola. Sakola. Sa strip ko slip la. Gaduh 3 engang. Contoh lainna jambu. Jam strip bu. Gaduh 2 engang. Terus sampe. Sampe 2 engang. Nah, eta kanggo materi engang atanapi suku kata. Setiap kata ada beberapa suku kata. Di sini kita belajar 2 suku kata terlebih dahulu. Mung sakitu materi bahasa Sunda dinten ayeuna ngeunaan mengenai engang atanapi suku kata. Hatur nuhun kanggo soleh-soleha anu atos nonton ieu video. Tetap sumanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.